Dawala itu buuk demi juga inyuk gitu lo. Ulah kaget tepang sama manusia ulah kaget. Jangan sadis ini. Saya nu kasep. Kaula Arjuna. Lain mana tadi tukang? Sisi mabis semas. Ini pede. Nah, juragan Arjuna pede. Saya nu kasep. Kaula Arjuna. Lain mana? Ka bapak aing. Ka bapak maksudnya. Ya mah goreng patut tuh hareup aya jelema kieu. Itu nu hideng tuh kasep tuh. Kurang ajar. Siapa nih? Kaula Arjuna. Oh, Arjuna. Aya teh kasep? Disim abdi Semar. Hah? Disim abdi Semar. Semar. Halus ngaran teh Semar. Allahu Akbar. Ada teh beureum. Sia teh jelema. Sumuhun. Ya Allah ya Robi. Aduh. Kakara aing mangih jelema nepi ka goreng patut kieu. Kasaha maneh? Aduh. Beungeut sia jiga cangcut. Kasaha sia teh? Gede. Cangcut. Naon maneh jiga cangcut? Dan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut. Atuh jiga kanyut. Gas. Pengen goreng patut. Aduh. Abdi dawala teu nanyakeun sia teu. Teu hayang wawuh jeung sia aing mah eta mah jeung cangcut. Cangcut. Penting. Naon? Iya beres. Mane lamun gelut lah jeung sasaha cutnya. Siap, lamun mane gelut batur berarti mane geus mengkhianati percintaan urang duaan. Cangcut. Oh si cangcut. Geuleuh teh jelema eta teh. Halah, eta irung segede kutil gitu. Kumaha ngarenghap dan euy. Leuh ngarenghapna aing mah hayang nyaho ngorongna kumaha. Da curug moal asup. Ku panitik. Hah? Ku panitik. Teu nyari anjing. Gitu sih tahu. Tahu ketusuk tasai. Kamatur mah kitu sih goblok mah. Ulah pacar mah teu nyari teh atuh. Hirup terang semangat lepas tina sabengketan. Moal panggih jeung katenangan. Tangtu nyorang kahancuran. Maraku sama Marakusa dina muga ngaramat daunah hiang ngaramat daunah hiang rumah salah sorangna mikah mana sanes tanding rumah salah sorangan nikah heman bagja dengan geningan da bagja dengan buntiris paranjang beti ngalah urang di korang abong titis tulis diri tungara abdi sorangan tungara abdi sorangan mangan nekar mangan negangna orang petikan mika dede mika hemat paangga silih antosan kapan abdi menta cai menta cai kunaon mah teu cangkiran kunaon mah teu cangkiran
abdi minta janji kunaon mah kunaon mah tadi pikiran di kali deui cantik di kali deui ande aku anak dengan nyeri pikir aku geningan da pikir abdi pun tiris paranjang beuting Allah urang korangan ngalah urang gan dadi koran abong titis tulis diri tungara abdi sorangan tungara abdi sorangan abdi sorangan dunungan ucing-ucingan ucing cantel bulu-bulu tilu dunungan ulin-ulinan hati belah hayang milu dunungan ucing-ucingan ucing cantel candra mawar dunungan ulin-ulinan nah hati jadi tibelah kadang-dong mah kadang-dong misaina ngaju apa di kantara ngaju apa di kantara apong-apong abdi hina di damel apa naika bailang sarang abong-abong abdi hina di damel bailang sarang geningan di damel ayeuna geningan bailang sarang padahal ulah kasih itu meser sanggup dari ruang padahal ulah sakit musika anu luasan geningan siga anu luasan malela diangop pakerjayaan rek lama ulah kapalan urang silih beli ati da beli ati kapayu teh desa kapayu lekana bari ngaraya apana eka anu bageun
rizki sampai anu bager balap popo jeung areuna sanajan digunta ganti moal poho paku Sukasari dajeng anjeunna ulah kaget euy wayahna anu ngaran eta Astajinga rek dipentak wae Doh, dibikeun syukur teu dibikeun diawut-awut wae paksa we. ieu denawa aing saha-saha nu rek ngala Astajinga geura bejadkeun heula dadaken sakatuhu kaula getih satetes amekan sadami buuk salamar keluar nyawa tina raga pek ala si cepot guanya ari maneh naonana si cepot kaula teh sabenerna mah babuna si cepot babu meh leres paingan goreng patut dibalik jelema itu panona leuy jadi anyen teh babu si cepot leres lain dunungan mah secara hukum tapi hakikatna mah Astajinga teh dunungan kaula sabab di negara kaula teh kadaulatan sapinuhna adi tangan rakyat cepot rakyat kaula berarti cepot teh dunungan kaula dengekeun Aisyah kain goblok ceuk naon jadi maneh rek halangan sok lamun anjeun ayeuna hayang Astajinga lengkahan heula bugang kaula bisa ngalengkahan bugang kaula bawa si cepot lamun teu balik anjeun jeung Jun kaula denu lega jeung aing maju hayang nyaho jeung tungguan wae amak disebut goreng patut waing goblok teh sia aduh tah si lainnya kudu bela diri lawan ku sering hayang iya aduh kadieu sia kafir kasaha maneh sia Yahudi kadewe ke diuk sia tara meuni sitara salat sitara zakat sitara jumaahan nyaho di mana yang dari jumaahan nyaho oh nyaho di mana ning eueuh di masjid aing saha-saha jelema anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema teh saihwan jeung aing tarjumahan hei waktu we goblok geus wudu aing didinya ulah macam-macam ka jelema ieu ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan can nyaho digetih sorangan cobaan tasirana dagor kulingis kuat modar tong diomongkeun anjing joli goblok bida-bida teh saya kana hulu aing teh miuni babekkeun aing teh kurang ajar sabe nu geus mane kaing adi dewek adi mane teu diwarah ku sia neungeuh ka batur nya tak ku aing diwarah aing ngan dik teh goblok teh ngawarah kitu ka batur ya deui geus ya lamun mane bener-bener laki-laki teh ngajaga ditungguan ku aing gimana Cibingbin
jauh teuing atuh Ciberem atuh Ciberem mau dibauk oh mau lebih jauh wah siapa tungguan dirancang ke si kuaing tuh oh kayaknya ya resan pisan Raden Gatot Kaca boten raos manah nyata saparantos ngelehkeun urang-urang Kurawa lajeng Raden Gatot Kaca kalau mampah nyata ngajuk-juk maritiskan obat paingan tengenah hati aing ningali Kangjeng Rama paman Gatot Kaca wayahna bantuan saya paman banget ya Allah ya Robi bela juragan Anom juragan Arjuna rakyat Kang ya otatna gereng lebelanya wagan nuhun agan yo ngaran maneh Rapi Ahmad kurang ajar ngaku-ngaku Rapi Ahmad goblok di podaran kuaing masya we masya kurang ajar awas di podaran moy edan nih jelema ka teas-teas teuing wah Allahu Akbar subhanallah aduh nah alam dunia poek boborek kiamat lain kiamat buk sia ka hareup buk maneh ka hareup kucir ka hareup gini kayak maneh damang montong si oga teh odaran siap ayo woi sampai ulah makan si oga si amek si ajis iya woi wap mana yuk kunaon naon jang sia kalumpat ngariwangkeun gitu itu aya anak buah anak kain jang akok ngadedot ieu doa naon siasna jingan naon mana sajingan hot kulawa hot aman ngahejeun tuh aku naon kul anjir Gusti sugan teh aya naon-naon modal sia teh aduh ampun kunaon jang tulungan tuang putra tuh aya anak jang kunaon isa teh cu Gusti anas ditutur-tutur ku aing kunaon Kakang Semar kunana Kakang duka kunaon agan
Astagfirullah goblok sia Ngising. panas dituturkeun ku aing teh ngising kabinakan Aman kunaon si Jepot tulungan Gatot Kaca si Jepot iya kunaon bot modal teh setan sia Dingin itu. itu jelema teh kunaon aing hayang ngising dibaberi ampun aing Liwangkeun eta. Ayo Deni modar ku aing Gatot Kaca maju buat tiba si tegablok gelas rasan si telenges aing ge ku inung bapa tara ditonyok aing siam ni rasa-rasa wos marah ala uyap wus ala anjing ala montong ditongengkeun goblok aing mah tara biasa menta nu biasa montong ditongeng-tongeng kieu podar siap uyap what's up Bang. Wah dituturkan goblok ngising ya kok. Nah hati iseun. Teu nyarana kai. Era aing. Yang halangan kenapa maksudan aing si Jepoter di podaran ku aing maneh dihalangan ku maneh aing dipikakikeun aing di waktu aja ngomong naon teh anjing aing mah sengeureun namun ngomong ge kurang ajar uyap woi ya rasa iya woi iya musik sia lesotkeun denawa lesotkeun moal dilesotkeun ku aing si Arjuna di podaran ku aing bangsat awas siap ya modar Jang Kang, dunungan di balakon antep aya tuh. Kumaha naon? panayagan naon sia teh Naon? dunungan di balakon keun bae antep pinah goblok ke rombongan batur Nah gitu. sia teh Kuduna kumaha kumaha. bina teuing dunungan teh nu ngagaji sia teh Ada mana? lain naon sia teh lamun cek aing Jang kulan tah sia teh beuheung di kana luhur kumaha jerapah cinglan cingeus Jang kulan sia teh kitu dunungan dibalangkeun aduh cing sia teh tak kitu Sok, kabeh sok. sok dada busungkeun no Jang Bat! dunungan dibalangkeun Aduh! 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 Oh, kumaha tuh? Aduh, dipotong. pinah Aduh. goblok itu ah kasih ajis Wah
lan pegang pranwe jenah Junadana Jaya Satria Terah Batara Sakilat lakon mentang mana pamulan pusaka segama hutang pati dek pati hutang urang dek pe urang dipaehan kowe kabeh jang di mana lagragna dunungan deuleu Aduh. anjing bener-bener teuing sateuing aw cos aw gojojos anjir getihan getihan saemer agan dawala tenan naon agan lagrag ti luhur henteu dawala mun teu kutuk ieu henteu nya nuhunne agan teu kutuk ieu mah tadina bilih agan kutuk ieu nya nuhun teu kutuk kupret mah aya agan osok kutuk kuya dawala abri ulah loba ting heureuy haling dawala rek dipanah ku aing para buta-buta oh sae mangagan haling dawala sae mangga wilujeng mangga rasa kena pusaka ku dewek ayam dawala naon kaos nu beragama we sia naon pokulutus wae sekaterangan di mana manggih kareuwas manggih musibah ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun sia manggih kareuwas ayam-ayaman kumaha mun kareuwas dari sate maot hayang maot di rungguan da ayam ai tahan heueuh deui nya kalau bana jelema kitu manggih kareuwas teh
Ngomong ibu-ibu malah latah nih nya. Angga sakitu pokona mah. Si Akang mana tuh Aya buta we dakur ku aing ieu. naon Kang Heh, menta minta naon? menta keroto Nek kroto isi ieu nandogna teh. Heeh. naon Aya atuh, buta Kang? we dakur ku aing ieu. Bandring di kumahakeun teh teh dipuikeun kitu dah. Iya. pasti Bejat bejat batokna ku aing. Dakur gitu teh. marencos itu Sanu neuteuk. naon unek teh Ning jadi ponok. melit Nye meuli nih. Ya buat ama ku aing mah asa. Cepet teh ku aing tuh man. Iya. aduh hampir Astagfirullahaladzim. Lamun teu apa kana kopeahna teh cepet pun aing. pasti Untung apa kopeahna meneng ngiridit. Aya ajukan kopea. Ali. Jumanta. Jumanta ka aing. Aling montong hadapan aing. Nah, aing nggebog naon tah. Abang boga rezeki. Rezeki naon sia? Nyata mah mawa kado. Lain kado. Aya buta mah ku aing mah asa. cepet Kang kieu mah Cepet teh ku aing modar ku aing. tulang piheulaan Cenah cinta teh buta majar teu mandang harta cinta teh terasa hampa cenah bade satia majar bade kumela cinta teh terasa hampa dina lagu boleh kita kompak boleh dong dina lagu boleh kita seirama tetapi tetap kamu musuh aku juga. Hai orang yang bengetnya juga cangcut. Kelo kai di podaran gua iya lah sia iya di benang terasa iya di benang deui terasa iya di benang bae aji galieur iya 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 wah getih nambung serat Kang anjir ale-ale keluar deui getih gitu goblok aingnya ale-ale ya abg ale-ale si teh abg apal ale-ale ngan apa meh jiga ya mejiga Getih. manya wayang getihan dramatis emangnya si Ruhi dramatis akal kuman cep we kok narupkeun takut tekan Ayo teu beunang. Rek modar ngahina keneh ka aing. Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Makeun. Katipu. Bae da teu nyeri hate. Au! Alah iya.
bangsat poe bangsat. Maju. Iya. Ngaran maneh Amarta? Nagara Gatot Kaca. Di podaran kowe hiap. Aduh, anjing kalah. Wap. Beteng aing ditajong kayak kana. Murah kena aged. Aduh anjing kana. Alah anjing kana. Alah aged aing nyeri anjing kana. Alah anjing kana. Kalah anjing kana. Alah meh keluar deui. Mangkaning 7.000-un. Alah jeung nyelap dina huntu deui. Ya, lebar ada deui. Geuleuh. Naon teh hayang pek atuh teh hayang mah tah. Piceun. Sia teh bisi kurang keneh labok tah. Tah. Walau hayang utah Hayang Remi. Kucing gigi. Ampun kumbakarina ampun. Astagfirullahaladzim. Alah iya. Bola. Kuat tingkat ku batu ku aing. Mana batu nabe? Naon rat-raret kaluhur. Aing kana bukan asli. Kalodong. Anyir utah. Mina mana ting utahan ka aing, utahan ampun Bang. Utahan Lucir. Aduh. Alah, boleh ampun. Alah. Paingan payu maneh. Kreatif. Paingan buka gamelan alus. Jangan ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus dilihat. Apa itu? Diam. Ikut dong aku. Jangan. Di sedikit. Uluh. Mun urang mah dikolornya euy. Tadi kolor. Yang pertama telah dikolor. Tara kapoe tapi tutung. Pan kakak. Anjir koneng. Ibu siat. Ih. Hey. Aya nu busiat. Aku seorang busiat. Mempunyai waduk panjang. Apa. Maka jeung dituluikeun mempunyai waduk panjang. Kalau lempang na ngageang. Jang daris. Itu tinggal buta busiat. Nu bener. Bener busiat. Hayang nyaho busiat teh kieu na. Aslina, asli. Cik hayang nyaho kumaha busiat teh. Da perlu pembuktian segala rupa ge. Ulah wa kadina hok wungkul. Cing. Si balegug naon. Maknya busiat. Ieu mah lain busiat atuh. Heuh nah maknya busiat sapiring. Ieu mah lain busiat atuh ieu mah. Heuh naon modal. Si teh naon cewek lagi gitu. Hei, ulah. Naon si teh? Keur eupan.
Apa naon sia? Pan lauk belagu lale mah dolong genuk kieu. Nya jeung busi, ya busi apa tengah bentuk yang ngabarentuk kieu. Jangan gratis etik. Lale mah dolong genuk kieu. Menang genep teh lumayan atuh. Bangsat kurang ajar Dewi Sinta ngawawalan waduk siapa kejeng ngising siga rupa teta kawan noni gitu siya Hagetenera aningali ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang ngalaga hingkang samya ngalaga Giri lusilan paingan Giri hartina gunung Lusi cacing paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan Gatut Gajah jeung Arjuna eueuh de cara ku aing tiup ku angin parat kali awang Ayo rasakeun Sya Arjuna aing boga ajian bekah ditiup ku aing sia bangsat lajeng ieu Senopati utawi Maruta ngaluarkeun angin barat tina bahamna atuh panangahing Pandawa Arjuna kacanak angin barat kaliwar rasakeun si Arjuna poe buka di mana lagragna ya Arjuna mangka hing bakal lagrag di Amarta itu kayaanana rasakeun Arjuna utangkat astagfirullah engke goblok rasakeun sia awas sok beda-beda teuing sia ha wah Raden Gatotkaca sanasib sareng ieu Arjuna sanaos Gatotkaca tiasa ngapung nanaonan sia make gituan paman kabawangin awas Gatotkaca rasakeun ku aing banget pendidikan singa laut gitu sia ampun wah panjang nah jik naon sih uuan di naon lanjut dong main awas ya bakatku ieu meureun tarik ke teu tempo hebatnya ilmu aing na bujur aing haneut asa ganeng wah kurang ajar sia awas bang
Ari Gatot Kaca sareng Arjuna kumalayang dike kana wiyati. Ya. Asna jinga rewas atuh pada kabur kayana. Kabur Pak, kabur. Kabur naon, cu? Tulungan abdi Pak, tulungan. Tapi rek dipaehan Pak, tulungan Pak. Kabur, kabur, hayuran kabur. Nanaonan sia teh cu. Pak, kabur Pak, urang kabur. Moal kuat Pak. Dengekeun ku sia cu. Sia kabur teh maksudna nyingkahan tina ieu masalah Pak. Saha jelemana cu anu bakal keluar tina masalah. Saha jelemana anu bakal lepas tina pasoalan tanpa dibarengan ku ikhtiar. Lamun si lain hayang keluar tina ieu pasoalan wayahna ieu pasoalan ku sia teh sing hareupan lain nyingkahan tina pasoalan. Lamun si lain nyingkahan tina pasoalan ieu bakal leuwih gede sia gogona ka sia. Pengecut. Jadi pengecut. Tenempo dunungan si lain. Sakitu toh pati jiwa raga nyawa nu diparapikeun kaselemetan si lain. Ngabelaan si lain tapi nu dibelaan anak kieu patut. Miuni hayam kabiri ngeplek jawer ngamang jangjang. Hah? Gumeok memeh dipacok sia. Pak, lamun abdi ngalawan eta buta dunungan teu sikiat komo abdi Pak. Sarua we jeung bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Piit geneuk-geneuk pasin, jog-jog dari buah batu. Buah loa, baik da keur sieun. Buah loa. Sok Bapak pada kumaha? Jang, dan si lain teh kudu usaha heula, cu. Tarekahan heula kakara si lain lamun geus teu mampu, geus teu walakaya kakara si lain ngomong kitu, masih kena jag-jag waring kaskeun sia maka dia ngomong kitu. Apaan gedah ngukur ka kujur ya? Lah, bener kudu ngukur ka kujur tapi sia kudu usaha. Sateka pola ulah pengasarepan dulu. Sing harepan masalah teh saha jelemana anu bakal anu masalah kabeh ge bakal aya masalah. Tah masalah diturunkeun ka sia teh luyu jeung kemampuan sia. Ulah lumpat tina pasoalan, ulah lumpat tina masalah sia. Daya masalah teh sia-sia keneh. Sarua jeung maledogeun bae kana temok, balik deui ka urang, sakarupa kajadian teh tina hasil urang keneh, cu. Ya, dengekeun ku si lain. Pangeran nurunkeun pasoalan luyu jeung kamampuan si lain. Teu mungkin pangeran nurunkeun kajadian anu teu kamampu ku si lain. Sok. Aduh. Halah, Pak. Kunaon si Aka ngadon rek kabur lho jang. Hayu bareng. Didagor ku aing goblok. Ngadon didukung sia. Daripada di kitu ngararapung kabeh. Abi ngalaman di gitu Pak. Beungeutna apa jiga babon. Amit-amit. Nya singa laut lah. Sok silahi. Sae Pak. Wani henteu tah bener jawaban si lain teh wani henteu tapi gumantung kana kodrat jeung irodat pangeran tapi kartag sia aya bela diri supaya sia salamet tina ieu pasoalan sae Pak tah lamun si lain geus boga pamadegan kitu ku dewek rek dibantuan naon sok cabut buuk aing salamat bulan pangyabutkeun buuk aing salamat. Oh saya mangga hei. Naon? Ari bapak mah sok ngadoja. Sok muji naon?
ya dengekeun tong boro nyabuk rambut anu jadi kolot jadi bapak nyabak mastaka teu meunang dosa ya dengekeun ku aka mencetan oge ya punten dia panya sok mencetan oge ti dieu tah di dieu nepi kana tak-tak batasna mastaka mah tong dicabak ti dieu ye tina dampa suku kana bujur kana tongong nepi kana tak-tak kana sirah maula as lamun teu ditakis peunang dia sok sabuk-buk aing yae pamangga punten Pak saok sia montong kabeh goblok nah bapak ai sia kabeh salamar goblok atuh ledis poni aing oh nya punten atuh udah sok Doh. Kita book dicabut mending beletok. Terus itu book jadi kumaha? Hah? Book jadi kumaha? Tah, ke si lain lamun ngalawan eta buta si lain kateter. Si lain teu mampu gayem. Coba. Batur memere ka anak teh hamburger, fried chicken, mere buuk. Semar. Sok jang, saya mengapa? Aduh. Montong ngahalangan. Sok jang dibantuan ku dewek. Aduh. Kabin-kabina teuing beletuk kana selain teh. Bangsa so, wah, wah, sok siangnya ujung aing usik sia wap ya saha nu noel kurang ajar siap bangsa tiap usik sia dibawa ku aing syawas ewak itu mandi udah sia ha anjing ngelawan kene sia usik sia goblok kabina-bina teh beletuk kana irung kabina-bina teh sia usik sia nyaho astrajinga emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana emut kana ramut anu dicekal ku astrajinga ingat kana rambut aing Rambut siapa ini? Lajeng digayem ku Astajinga. Aya keanehan anu luar biasa barang digayem ku Astajinga. Astajinga kageter sarirana. Ngadeg-deg awakna, sawak awak, lami-lami Astajinga ngabadagan salirana. Laju ngiring lir gunung anakan bayan nuju yati nuju deni rasalin pusana Astajinga jadi trewik rama nuju yati nuju deni rasalin pusana
sana sapisan luar biasa sok sia rek lompat ka mana wewelek tingali aing geus sagede kieu ku aing hutang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang dipodaran ku aing sia goblok abang si cepot ceri wae sia ieu 2 buta ditewak 2 na dikebo wae ieu lompat ka mana sia kosan musik sia musik Gusti ya hamba kurang bakal ayam musik si Allah ampun dititah ku saha dibebetkeun ku aing ieu 2 buta dibebetkeun pulih ka jati pulang kasada dia resin rada sareng batra indra wap sia kurang aja wap nah harubah wujudna leuweung jadi dewa geuningan dititah ku saha sia resi nu rada gelo astra jinga kaula teh dititah yang otipati jagatnata raja tiloka bejakeun kadunungan sia otipati jagatnata raja tiloka datang ka aing nyaho aduh mending ngilu ka kala wah banding jago aing ngilu ka sia emangna sia gablek grab hutang pati para pati hutang urang tipal urang dienek-enek sawarga ku aing jadi sia ini bejakeun ka otipati ayo aing mangga permis kau ngapun yos dipencet siapa aing aduh ampun dipencet siapa aing pejitna meh nolol ampun bener ampun semohon bae punah sia 10.000 hutang aing bae punah halus bae dipencet ku aing pak naon jang minta buuk 2 hayang leuwih gede aing yang ngotipati jagatnata raja triloka lumungsur ti sawarga maniloka datan nirata ngademan datan nirata ngademan riwuh manggulingan rangan dan nirata dititah ku saha aing rek digodog dina kawasan Pradimuga asta jingga daek dibawa ku aing syukur teu daek dibawa hancur awak maneh ku aing maksudna aing boga ajian kemayan boga ajian kemayan teh ajian naon ya ajian teh lamun ditibakeun ka anjeun awak anjeun bakal hancur sawak-awak cing sok otipati hayang nyaho ajian maneh ka aingkeun lajeng ieu ge otipati jagatnata raja triloka ngaluarkeun ajian kemayan ka ieu triwikrama nyata asa jingga tinanda kumamrat madugia malaras tinanda kumamrat madugia malaras ngawateka jikang linewi modar syasta jingga gitu wae teh naon geus teh ilmu teh dingin ai maneh teu naon geus
menit teu mati hanas lampu dikerecem-kerecem hanas di kakawenan tapi teu mati percuma sia naon maksudna sia aing ditewa-tawa terek digodogna kawacan da di muka dengek ku sia ye dengekeun ku anjeun cepot kaula teh ngajalankeun sakumaha program sawarga Maniloka sabab ieu bencana anu aya di jagat raya Pramudita ayeuna mah leutik tapi bakal aya bencana anu leuwih gede anu bakal datang ka Marcapada cek kaca Trenggana bisa eta bencana hilang tapi kaula kudu ngagodog anjeun di kawasan dari muka naon salahna kaula ieu lamun dijalahkeun ka bapak maneh sebutna maneh nah bet nyalahkeun kaula salahkeun bapak maneh Semar Badranaya barang adangu ieu tipati jagatnana namprakeun panangan ditujukan ke Astrajinga supaya Astrajinga tiasa ngajawab pertarosan Iotipati itu ujaring carita denge kumaneh Otipati jadi bener ieu bakal aya bencana anu bakal datang ratusan kali lipat gedena cek kaca Trenggana ya sakumaha anu dijelaskeun dina kaca Trenggana memang bakal aya bencana anu bakal datang ratusan kali lipat gedena ka Marcapada tu geuning di mana kaula salahna bener deui eta kaca Trenggana teh nya eta ubarna teh atawa bisa eta bencana terjadi lamun ieu anu ngaran si Cepot digodog dina kawah Candra di muka bener nah atuh teu daek anjeun tulungan di alam dunya tulungan Marcapada Cepot wayahna anjeun kudu daek digodog dina kawah Candra di muka tah ngan anjeun lali kana Purwadaksi Purwa di baheula ge wiwitan daksina cek dalang baheula eta wekasanana jadi maneh poho nyaeta kana tata krama hiji pamimpin jadi pamimpin teh kudu leuleus jeujeur liat tali landung kandungan lair aisan malapah gedang disebutna budaya apik titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa dibeuweung diutahkeun nah ieu teh nu diomongkeun ku kaca Trenggana teh nah bener saujratna kitu atawa aya eusina sabab sagala rupa kajadian teh kudu ditapakuran diutah dileg-leg berita teh kudu dipikiran heula ulah jadi hoax i berita teh anu tungtungna melengkung bekas kesalahan bener bencana bakal gede teh leuwih gede teh bener bakal datang ubarna ge ku Cepot nyata digodog dina kawacan dari muka teh bener ngan ieu ngandung falsafah ngandung maksud jeung tujuan jadi naon ya bencana nu bakal datang teh lain bencana gempa bumi lain bencana gunung meletus lain bencana banjir lain bencana hujan lain bencana halodo tapi bencana anu panggede-gedena anu natrat dina katerangan nyata bencana anu panggede-gedena nyata bencana akhlak di mana-mana bencana akhlak tong boro-boro aya gempa nalah eueuh gempa ge bakal hancur ieu dunya lamun manusia akhlak nang geus bararejan tak eta bencana nu panggedena mah bener ubarna teh kudu ku aing Cepot dengekeun ku maneh Oti ari Cepot teh ngandung harti masyarakat jadi bener rahayat teh tumana teh kudu ku rahayat kudu dikumaha digodog dikumaha tadi dia meureun digodog kudu jati satria piningit
kabeh rakyat teh kudu jadi satria pinenggit digodog kumaha digodog ku atikan agama jeung dari gama sabab eta pondasi pikeun ngomean akhlak manusia kanyeun anggo beragna kanyeun sabab anjeun salaku pamimpin anu ngabogaan hak prerogatif nyata pikeun nyin program supaya masyarakat balik deui kana ajaran anu sanyana balikeun deui kana ajaran anu sautuhna nyata agama jeung dari gama piheulakeun eta pondasi masyarakat supaya apal deui kana hak jeung kewajibanana sok anjeun salaku pamimpin ngabogaan program pikeun nyieun hiji program supaya masyarakat digodog dina eta lembaga ulah jadi hoki itu maneh aduh nuhun Kakang Semar nyaho ti mana anu ngomong Semar da si cepot mah teu mungkin bisa ngomong kieu goblok sia tah jik anjeun salaku otipati jagatata pamimpin wayahna nyieun program supaya masyarakat digodog deui dina godogan ilmu agama jeung dari gama timalan ini sae mah Dewi Krama ngaalitan teh kae geningan gitu jadi pamimpin teh ulah getah sarupateun ulah gedebas gedebus nampi segala rupa informasi teh kudu dibeuweung diutahkeun kudu dipapai dirasa-rasa hana informasi teh bener atawa henteu yang sakitu we teh Kang sapara kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali mudah-mudahan kula warga besar pangersana Bapak Herman sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giriharja tilu pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Can.